Barlayung mayungan kota Lembang masa sore bareng urang jalan-jalan saja jalan warna-warni kekembangan nambah endah ke urang anu pacaran bojang lengkang kota Lembang lilis duh lilis salira panutan akang lilis duh lilis mojang lengkang kota Lembang lilis duh lilis sarira panutan akang Barlayung mayungan kota Lembang masa sore barang Cina kadin tuh. Jalan, oh. Sampai pagi tinggal oke. Dia we heula jadi kalapangkeun. Dia lungsurkeun heula gitu ya. Semua tanah lungsurkeun heula. Ini
Nah, Lur, ini antriannya lumayan panjang sampai sini nih. Aduh kayak dia tak. Pak, pemaget nate orang mana itu, Pak? Orang Wates, Oh, dia caketnya. caket di Wates. Oh, tapi ngantrinya seueur keneh itu. Kayaknya Pak dia keluarga banyak, keluarga besar. Oh, keluarga besar. Ya teh Pak nyariosna bade 900 cenah Pak, nu seserahanna. Tangannya 250-an. Wow. Jadi Lur, ini kebetulan saya pertama kali di kampung Batu Belang, Batu Belang, Desa Sukamaju, Kalayu. Sukaluyu, Pangalengan. Nah, kebetulan hari ini kita antaya-antayanya sekitar tadi sesuai dengan keluarga dari yang hajat, perkiraan 200 lebih ya Pak? Terus ya. 25 mobil. Berapa Pak? 25. 25 mobil, ya alhamdulillah lah. Jadi nanti calon pengantin pria kebetulan udah datang pertama kali dan nanti disambut sama Ki Ambu Lengser ya dari RA Entertain. Mudah-mudahan dulur hari ini kita diberi kelancaran, tidak ada hujan, sukses sampai akhir acara. Amin. Nah, Lur, jadi di sini tuh masih banyak, masih ada antrian. Mungkin ya karena rencananya 25 mobil ya. Sekitar 200 lebih lah. 200 lebih personil. Tapi setelah dicek tadi ya alhamdulillah lokasinya juga sudah disiapkan sama Sohibul Bed. Alhamdulillah lingkungannya juga luas lah, jadi bisa menampung. Terus ya langsung ambil kanan. Bos, terus cadangan bos, kurang lah. Wah, keren lah, keren. Pak, makan aja pak.
penumpangnya turun dulu. Ya ganjal lah. Olah ganjal orang lah. Ayo sekedek Manggus. Jalanan. Saya Terus. Terus. Balas. Au. Mau pakai kedikir mata. Pakai dia ya, pakai dia. Itu kapayun lah, mangkar kan dia. Aja lah. Kita tadi kan salapan deui pi. Tahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu para wargi sadayana anu sami-sami linggi hormaten sim kuring. Sakumaha anu parantos kauninga ku urang sadayana alhamdulillah. Calon panganten pamegat mewah rombongan parantos sumping. Ngalet ngengkei ngabandalet, ngemat-ngemat nyatang pinang. Bismillah purwawiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara. Bebasan padiga pagawean, lamun nangtung kajungjunan sing lurus bantun jeung tumbuh buah seureuhna. Neja panyakseni acara pada tigawitan. Sateacana ngawitan di acara sumangga ka rombongan keluarga besar ti calon panganten pameget supados tiasa majeng nyaketan ieu padumukan oge ka rombongan keluarga besar ti kersana calon panganten istri anu bade ngawilujengkeun sumangga tiasa disabariskeun wae panginten. Sakali di sumangga ka para kasapuhan para wargi sadayana anu parantos linggih khususna ka rombongan calon panganten istri anu seja bade ngawilujengkeun kasumpingan rombongan calon panganten pameget di haturanan linggih dipayun. Bismillahirrahmanirrahim. Pangrasa calon panganten pameget miwah rombongan. Jagong tuhur menangunun haturan wilujeng sumping di sugeng ing Pucugaluh Kelurahan Katelahna. Tempat anyar pangharpan sarakan keur kahirupan keluargi. Nitih wanci nu mustari, niang mangsa nu utama. Dinten ieu urang kasumpingan jajaka gandang pertengtang nurek metik melati asih, nyanggered benang kanyaa. Anaking jimat awaking, sadacan hidup lebet ka ieu wewengkon, tampi heula pambagea. Garapan seni Sunda Lengser, ti garapan seni Lengser RA Production, Kuki Lengser.
Garapan Sini Sunda Kilengser di Kawitan. Nipis asih numustari muka lawang kabagja. Mugia ridona Allah nyarangan ke urang sadaya. Basa pamuka rahayu, rahayu rahmat ing Gusti, Gusti anu maha welas. Hulas asih pilih tanding nu ngawasa bumi alam. Alam lahir, alam batin. Budak-budak anu pasolengkrah dina manakeun sina betah jeung tuanina sangkan teu ngarina urang pungkas ku raja pamuna. Salam sulam sarang tilam mugia ulah tilem ieu alam pake tetep cing ngajadikeun salam. Gelar munggaran anu dipedar rupina upacara pamapagan calon panganten pamaget sejadi awitan. Haturan bagia wilujeng sumping, wilujeng sumping, wilujeng rawuh bulan. Bunga haturan sok ngaparis cing beres ayo bunga doa. Alah sakadap demi mangsa satemana hirup teh geuning geus mapasangan ringkah. Mungguh barang jeung caangna, mungguh geuting jeung uningna, mungguh lahir jeung batinna. Eusian ieu ringkang mapasangan ku amal kemuliaan. Saperti kecap asih jeung asihna, saperti pancen rabi ti ilahi. Hablum minanas insan jeung insana, hablum minallah insan ka Allahna. Gusti Allah baris ngaganjar kumang pirang-pirang kabagjaan. Mantena Allah anu maha jembar ku kinasihan, mantena Allah anu maha agung, mantena Allah anu maha uninga. Amin ya robbal alamin. Sok persiapan apa nih cik beres tuh asa curang sorangan itu hari ini timah dua hari datang ke dengan sorangan kemana hari si abunya abu kani abu kemana hari siapa sok ya orang abagi aku nuka sebe menitalang kemana hari siapa dia Jeneng cinta tebuta wajah kemana ngarata punten pasti handalan punten gadingan abang iya tanpa harana cinta terasa jeneng hayang rojeng cinta sok haturan yang penting sayang tepat gadingan bohong cinta dari saya tetap meringkalaya begat kemakangan sayang di dalam munang sayang
tulus ya tamu. tanpa harta kita tidak sama. Alhamdulillah. Badai setia, Ya cok aing oke cok aing oke. badai memil, Ada mana sih dengan ada ketua? Ini kebaik sih. gadingan bongkung, Aduh, alhamdulillah. sakaput legend ngalayang, warna lamun, ngalayang, pokok hebatna, ngalayang, dina lamun. Alah aya kau kena siapa? Antosa kenafsu, antosa kenafnya. Aduh. Udah nggak kayak kamu. Sok adanya atau apa? Oh, sok. Jaga bangsa, ngacuk-cuk kepada Aduh, aduh saes, nunggan pasti lawang duha, ngasih pupuja, walis, memandaman, jaga bangsaan, ngacuk-cuk kepada pengantin aduh saes, nungan tosti Kadiamu. ngati pujan ning ati Kamu nembe perantos ngalaksanakeun etang-etang nggerakkeun rasa kabingah urang doanya mu. Ya, alhamdulillah ya Pak. Salajeng harupina hakikatna urang nada ka Allah. Pamugi pamaksana nu kasep sareng nu geulis sing nu qabul monggo Allah sing laksana dina kananya mu. Wajah teman mulia teman anak Naon abah? batu aduh. Nuhun wilujeng rawuh dianti kamari hilang-langan kasimpangan ditalenti kanu indit sugan geus kabaraan beja anu kasep satuhu nuhun satuhu nak tuluy ikanmu Tuluy ikannya puguh keur nyari suku. nyambung siapa di papak jajaran mojang ibingan di gendingan di soraan rampat temang haturan anaki di payungan payung tangtu sumangga anaki haturan bagian sumpi kembang kaheman wangi kasturi sok mesti ada persiapan tuh kurang marah aja
kapayun majang 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 beres cu sok majang 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 teras Sok kapal dia teras sok sing beres ah ringkang dilawang pamor awur geus papasangan antara nu tandang jeung nu nganti sa garana ieu pangbagea ti wayahna tampi ku asih kalung kembang kaheman wangi pilihan wangi nyambuang kembang kabagjan kaheman wilangan kalimah Allah patiha sungkeman kembang kalung saestu minangka kedah sarasa papasangan sumangga
angse sasese tampi kali lahir batin. Aduh alhamdulillah nu kasep haturan ulah jeung sumping cu. Bingah pisan banget usalajengna persiapan rupina kanggo sadayana dianggilingi wae dianggilingi ke tempat nu parantos disayogi ke nyecu. Mangga terus sok cenah dia mau mangga teras kula Sallallahu alaihi wasallam. Teras majang kita sok banget Hitung lah sok. Sok atuh siap. One, two, three. Sok.
urang ngariung heula jeung si urang Syefli Aing bisa